Itu di kampung naon itu? Babakan. Desana? Desa Sindang Suka. Kecamatan? Cibatu. Itu nu nikah teh si teteh saha namina? Teh Sinta. Keluarga bapak saha? Bapak Dedi. Bapak Dedi. Nah, ujang di marana ieu? Di Babakan. Di Babakan kali deh, iya. Sok. Ieu saha ujang saha namina? Iya. Randy. Iya. Adit. Karena resep teh sakola? Libur. Yo, hatur nuhun. Dadah lah tuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deni Syarifuddin. Hari ini Deni Syarifuddin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Babakan, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu ya, sahabat ya. Dan itu tuh sebelah di atas sono ya, acara akad pernikahannya atau resepsi pernikahannya di sono, tenda pernikahannya ya. Buat sahabat semuanya, simak terus ya videonya. Oke sahabat, yuk kita sekarang menuju ke lokasi acara pernikahan. Ini jalannya agak-agak licin ya, karena kan kemarinnya tuh diguyur hujan. Loh, lumayan nanjak loh, tuh udah kelihatan. Acaranya sebelah sini. Tuh. Suasana kampung Babakan juga ya. Suasana kampung yang sangat indah juga ya. Ini ya sahabat ya, di depan acaranya. Kamu ganti mana itu, Bu? Panyosogan. Panyosogan. Masih daerah Cibatu? Memang nggak dilancarkannya. Tahan mas kedap. Itu nu nikah teh si Asa, Bu. Namina si Asa nu nikah teh. Arudi sareng teteh sa. Oh, mohon. Tabu sabaraha nambe ti ditu? Ti Panyosogan. Tabu. Ngalalapan. Cakat. Cakatnya. Moga dilancarkeun. Infoannya si atuh gilan anak-anak cau a. Cau olahraga gitunya resepnya. Aduh. Tuh, mangga. Ieu mah kedah langsung dibukanya anya. Seger siga nama tuh. Tahan. Hanya maju sendiri, saling bilang ke bapak, tahan, saling ke mama, tahan, kap, di sana kalungnya dipasangkan, kayak mama karena apa harus pasang kalung, bikin kedua, ayo juga minta belakang. Yang lainnya lurus ya. Langsung gitu, pelana
Kalau tidak ini orang penyusulan Cibatuk ke Kampung Babakan, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Perjuangan pengantin umat sejarah mengawet di Gunung Tigang dan Babakan Turuk gitu. Pilih bade ninggal ke masjid, langsung ke masjid. Tapi patungkungna. Mau ngiringkan akan udah sama di dia. Pilih bade ninggal lah, mangga. Mau bawa es. Digotong, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahkeun kaula ka anjeun, Nikahkeun kaula ka anjeun, ka anak awewe tegas kaya, ka anak awewe tegas kaula, anu wastana Sinta Ardianti, Sinta Ardianti, kalayan nganggo mas kawin, kumas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka Sinta Ardianti binti Bapak Dede Suryadi, Kalayan nganggo mas kawin kumas 10 gram dibayar kontan. Cekap, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Lancar ya, lancar. Ya. Alhamdulillah acara gantikan parantos biasa dilaksanakan karya dengan kelancaran, mudah-mudahan dilaksanakan.
Disebatkan ayah hiasan cenah ayah penampian gitunya ieu mah panten hiasan teh dharma nutupan tembok nu bolong panginten ieu teh bumi anu tos rancut-cut gitu panginten asa piraku panginten gitunya tah ieu mah mudah-mudahan kalebet tina sapalihna kana igramut boib we panginten mudah-mudahan janten hiji tawis ngamulyakeun kanu janten tatamu malah mandar tina ayana petangna ieu tamu ti palih ditu palih kidul panyosogan ka ieu wewengkon kababakan sim kuring sakulawargi kalayan nyandak ditali ku ayana saliturahmi nepangkeun tali kaasih papada jalmi sasama muslim mudah-mudahan ngaberkahkeun ngabuahkeun hasil urang sadayana dipanjangkeun yuswa kalawan aya dina taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala oge urang diberkahkeun rezeki semata-mata pikeun pibakeulan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu parantos disanggakeun kuno janten wakalah ti mempelai pameget sok sanaos tadi nyebatkeunana ngabring nama teu barang jingjing sok komo baju jeung mawa nuntun munding ngantai nama teu barang bawa sok komo bari nuntun domba da insyaallah tos dipayungkeun panginten awasin lega terus dikalbetin sadayana hantarannya terasa daya nama lebih kalbatkan mohon cok sadayana dikalbatkan mohon mangga ibu tiasa cara likde sadayana mangga cara likde sadayana ya dilajeng oke mangga disimpan di mana mas kawin mah disimpan heula dina kursi mangga tetehna kade majang sakeutik mangga majang Allah nu parantos di istrenan gelis kasep anak tinggal pamenteun aya payunan hidup ayeuna ieu teh indung hidup urang sawah waktu katuk anjeunna pernah berjuang banjir getih lalamparan ya Allah ngalahirkeun hidup ka alam dunya teu karasa ku waktu hidup tuaan geus jaluk-juk jangkung aluran indung gelis kasep tinangtos diri lapukot ku dosa kanu jadi hidup kadang tersadar sok rewas lamun ngadang keterangan ridho Allahi biridho walidai ridho na Gusti gumantun kana ridho sepuh hidup dua neng kasep gelis anaki hidup mah bagja dina nalika akad nikah indung hidup aya kene bapak hidup aya kene
tinggal dulur urang di saat akan inung bapana geus teu aya geus diruruk ku tadeung beuli. Neng Kasep enggal nyaluuh kana pangkonan mama, enggal sungkem geulis aa calik mangga. Sungkem ka mama, jelitkeun dina mana? Ya Allah, mama, hapunten sabudaya kalepatan diri abdi. Tinantos abdi lamput dosa kapun. Ma, dinten ieu dinten kabingah abdi dua. Abdi rek ngarengkah di ajaran irabi, disoledakeun ajaran agama. Mama sing sehat, mama sing panjang Yuswa. Mangga aa dipeluk mamahna, neng dipeluk heula mamahna. Atos a ngadeg deui mangga calik aa ngalih ka dieu ka geulis kasih anak bieu mah indung hidup ayeuna mah aya bapa payeudeun hidup duaan paham terang bapa mah anu ngayuga neng Kasep geus teu kabayang bapa hayang dipekahan hayang nyukupan keur bojo keur anak di bumi sadi dintena lamun panas kapanasan lamun hujan kehujanan sakapeung anjeunna lapar teu ngarasa lapar meninggal bojo putra di bumi bahagia. Neng Kasep geulis anak ieu tinantos diri lamukot ku dosa ka bapa enggal nyaluuh kana pangkonan bapa sungkem ka apa ayeuna kene mangga sungkem bapa hapunten sabudaya kelepatan diri abdi ba tinantos abdi lamukot ku dosa ka bapa nuhun bapa tos nikahkeun abdi dina wangkit ayeuna aping jari abdi rek diajar rumah tangga doakeun bapa oge sing sehat bapa oge sing panjang yuswa mangga dipeluk apana geulis aa mangga atos neng ngadeg ayeuna didoakeun ku bapa geulis mangga atos neng ngadeg mangga kapali di heula neng ka mama heula kapali di aa ka mama kapali ditu neng kapali dieu neng abdi mah teu ridho lamun diangkeun minantu ku mama abdi mah teu ikhlas lamun diangkeun minantu ku mama angkeun abdi putra mama geuing abdi jaring abdi tuntun abdi najan diajar rumah tangga abdi nurut ka baginda Rasul mah doakeun abdi mangga dipeluk heula mamahna Kasep mangga atos geulis aa teras wae ka apa kapali ditu sungkemna neng ka apa ka dieu teras calik wae calik berang Kasep geulis anak budak bapak budak mama binga apa mah bunga berang ieu didoakeun ku bapak rumah tangga hidup sing sakinah mawaddah warahmah tapi hiji nitip bapak wasiat ayeuna kene da umur mah teu apal tinggi isuk teu pageto bapak mamah tatangga kabeh ninggalkeun ieu alam dunya bebeja ayeuna kene bapak kahidep duaan ulah pasea perkara dunya nu saleutik ulah pasea perkara dunya nu bakal ditinggalkeun nitip sini geuing perkara salat kade nitip ti bapak salat sini geuing perkara ibadah ka Allah berang Kasep geulis anak bapak mangga dipeluk heula apana
atas geus cekap mangga ngadeg di anggode sengsna mangga ngadeg sadaya lagi 1, 2, 3 lagi alamat anak soleh bebas. Ikut sakeng hiburan di Lajeng ngarencan tuang leut sadaya urang kapainkeun heula aya sabar panganten nyungkeun widi ka sadayana keluarga besar oge para tamu uleman kanggo nyawerna punten panitia bade di mana pangantenna mangga Opi mama sareng apana di kiri kanan. Gimana perasaannya sekarang udah sah? Gimana perasaan? Bahagia. Ini kalau boleh tahu hubungannya berapa lama ini? Lama? Berapa bulan? Berapa tahun? Bulanan ya. Alhamdulillah ya sekarang ya udah sah tuh. Cantik banget. Gini dulu Bangga ibu ngebadan mulung. Sekarang lanjut acara sawer pengantin. Nih, ini kakaknya nih. Halo guys, alhamdulillah ya. Udah lanjut. Udah sah ya, udah beres. Nu bade ngawurkeun ke ngantosan komando di handapnya. Kapan nyusul? Ngantosan saur abdi ngabela sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dopa nu rawuh dina bangkit ayeuna regep sanes senggol panganten tapi panganten sunat ge sok aya. Naon nami teh sawer. Naon ari sawer ieu teh papagah ngalangkuan kana dangding mangkat nganggo juru mamaos. Dina sawer panganten adat sunat seueur pisan anu dilaksanakeun. Ini kapan nyusul? Kapan nyusul? Ning cak nog apar duga mohon teras oge ya, motongkeun harupa. Ieu teh sanes kanten aya silokan aya hartos harupa. Ampun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ampun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Nada pangjiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar laratan titis waris ini aki belum jalan rahayu Nyambat jalan rapi masih paling dia jalan rahayu Nyambat jalan rapi
awalnya tepung rasa basket asih lahir batin di patriku akan 1, 2, 3 diguangkan tahan sakedap sok dituang nih dituang emut si mama baheula sok geus mah ngabeuweung terus sangu sangrai dikepeul-kepeul wah mun ek sarapan ek sakola tehnya mohon sok mangga siap 1, 2, 3 oke atas mangga atas mangga panganten ayeuna papayun-payun Bismillahirrahmanirrahim cakatan atuh geulis cekap sok disimpan tanung asbaban rezeki pangsirna mahaji sok di cepengan hitungan katilu bakakakna di betot diangkat heula ditembongkeun ka fotografer tah ieu bakakakna teh hayam keneh di Garut mah mun di Kalimantan geus bakakak gajah mah ayeuna siap dibetot ya 1, 2, 3 Alhamdulillah keprok simpen lah anu ama simpen kayaknya tah nu teteh di cepengan kuduaan caketan calikna sok caketan calikna digegel kuduaan siap ya 1, 2, 3 iya siap iya sok 1, 2, 3 ditahan alhamdulillah tos simpen deui terus dilaksanakan simkuring atas nama pengatur waktu penata acara hapunten lokal suhun tina tos servisan kelepatan next time mudah-mudahan biasa tepang di lain kesempatan kerja bareng Emma wedding organizer Windy Photo Studio oge Saima Entertain Verbuga Channel wabil tabiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dulu hatur nuhun sementara menunggu istirahat kita ngobrol-ngobrol dulu bersama gadis desa. Masya Allah Neng, kenalan dulu namanya siapa Neng? Dela ya. Dela apa? Dela aja. Dela Irawati asli orang Babakan apa namanya? Orang Saradan. Masya Allah udah menikah belum? Baru lulus SMA. Masya Allah semoga cepat dapat jodoh ya. Cantik sekali ini Neng Dela. Ini satu lagi nih siapa nih? Mamah muda cantik ini nih. Ya nggak apa-apa. Siapa namanya nih? Putri Garcia. Oke, doanya Neng Putri buat pengantin, doanya semoga apa? Hah? Apa? Neng Dela, doanya dulu semoga apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Itu bawa apa itu? Kayak bawa kaca. Masya Allah. Gadis desa cantik kampung. Udah, alhamdulillah. Kapan menikahnya? Doakan. Ya, nanti izin kalau misalkan Neng Dela menikah nanti Verbuga izin meliput juga ya. Nah, terima kasih nanti Verbuga ke Saradan meliput pernikahan Neng Dela. Ya. Terima kasih atas waktunya Neng Dela ya. Ya, dadah dulu. Dadah. Halo, sip lah. Bebas. Oke, dadah. Sip. Yuk. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi gaya bebas. Bebas, bebas. Jempol ya. Mantap.